tidak saya ngomong mau ngajak naik beat cina malah mau naik angkot eta atau yang kepaksa numpangnya truk ya naik angkot teu boga duit mana indung aing perhatianna kana atuh kumaha gitu tah aku lu anak ketinggalan aing hawain ka indung aing yo aduh mana beuteung lapar haus wara eta budak maknya gitu tengah aing eueuh dina mobil wara budak mah tinggal ka aing kumaha ieu anak aingnya geus sapoe dongklek ieu geus sapoe ti kamari can dalikeun bae jeung si Dase eta perasa aing mah duaan beuh aku kudu disusulan ku aing kalieur aing minyak para ramaski lah berak aing susulan ka ditu ka laut di jauh aing jatuh boga duit jeung ieu lagi jeung nyusul lagi ih kumaha ieu geus kieu nang hiji lah aing mah areuti lah lajuna katinggalan segala macam teh eta ih da kudu paling susul ka sejubay dah heula kitu aing minta tulung bae lah ka budak lah bukan bae budak daekeun nulungan aing usulan si Utem. Hei, jelema kamaran rehe amat. Ih, gak usah potong-potong acan. Mai, mamai, si Utem balik can, Mai. Emang can balik? Nyaho dia, aing nanya ke dia nanya balik aing. Emang dia can kapan gih? Usaha Si Utem. can ya. Kira aku sata sapoe teh can balik bae. Geus eta ke di mana dia? Tinya ge. Dia listing sama laki ieu hes di mana ge bisa jadi. Apa dahar ruko gitu? Tinya di leuh di listing dia. Gua kurang di kita ongkat itu. Kemana? Di karep ruko. Bisa aya gitu. Ruko mana dia? Ruko hareup. He, dia tuh ruko hareup mah sakalian bes eta balik jeung seukeun. Tumben dia perhatian karena si Utem. Sama lain perhatian karunya kana mak dun cerik bae jaga riung ka imah aing kadeng. Cerik si Mak Dun. Dia mah. ih ciwi-ciwi dak boleh jadi godaannya ngomong-ngomong isu tem balikannya lancan balik wah ini godaan iya ciwi-ciwi dak asik sekali Dia datang-datang di tengah di naon. kalian lagi pada naon So Indo dia. ngomong-ngomong si tem geus balik ya Kami keur ngomongkeun dia matunya hoeng ge. Dia geus manggi. ih itu aing nanyakeun kan dari ya Tinya hoeng ge dia. Saya tak tinggalin meureun ditu ya. Atau emang ketinggalan mamai. kamayang saya tak ketinggalan ulah balik-balik Dia. Jadi kumaha dia? Senang apa kecewa dia? Si Utem ketinggalan di ditu. ih aing kene si Irma mah dia meureun anu pokoknya ke Sutem No, tidak ini. Dia mah ayah ti wong kene ya. Heeh. Entah kadik wae entah. Geus lah dia ulang ngebahas Utem. Ngomong-ngomong dia boga duit teh. boga tuh Jajan Jajan yuk. yuk. ayo Ayo. Bener ya? ke warung mana ya Pengen ke warung mana ge hareup Bener, we. Pe. anu lengkapnya warung Tolong geus ayo. tanah koin jajan Oke. kemana nak? Ke warung. Kanan karung. Ke warung. Irma, Enggak ke warung dek jajan Haji. Oh, bukan itu. Tas ieu ieu. laktir kami Ayo, mah. ayo, ayo tuh. Ih, ya nyambung dia diajak jajan mah. tuh lah apa dah mah ayo ayo Gue ke mana dia? Balik aing, daun edan keur kitu mah. Tanya aing mesti mana dia? Nyaho. Geus umroh aing mah. Geus gagah dia umroh. Kira aku saya umroh pakaian aku situ. Ih, dipalak bentuk kok sia tanya. Aing. Cos, geus dia ka mana urang? Aing kawe cember dah orang jajan. Oh, hayu atuh. Hayu mamai. Ayo. Gara-gara udah kancangan aing naon malah mah pesta. Poncos gak sering-sering bae jajanan kami dong sih pada menyamai. Atuh. Kalau kok udah disna dia. Oh, makanan. Kan kami balik. Woi, ada syuting balik kuan sih saya. Sting dia terbalik lah ai. Keulanan mah dia si Madun kumaha? Sting dia Ini jalan. atuh saya mah terbalik udah aman. Kayak anu saya balik aing teu bebas karena pencir mah. Ada ngomong kenal sih. Si Utem. Nah gitu. Makana dengekeun. Nyaon dia boga cilik terus kadengkeun yang. Nyimak dong. Ih, jajan mah. Dahar yo. Duh, yang beli ongkos Aku udah sorangan aku ji dia. Oh, siapa teh goreng? Kata budak.
Tentangan aing malah mah seneng aing eueuh. Bangsat doa. Kacapak wae. Woi. Nu goreng, sa. Sabar. Tentangan aing dari ya. Dia ya balik. Minggu balik ya. Naon dia senang aing eueuh dia. Itu sih, itu senang. Tentangan aing dari ngelap pesta dulu. Wahara dari ya. Waktu kan kami cuma sekali-sekali pesta kek. Atuh, Beb, yo perhatian amat ka aing, Beb. Aing kan nu ngajak ka pantai. Ini mulai yo. Terus Aing katinggalan atuh, kudu nama dari neangan aing. Capek. Minum Oh, aing capek. Yakin. Beras aus eta. Aja. Jangan dia haus tem. aduh, ampun aing. Aing tidak harus minum aing dari ya. Wahara. Eta tah geus geura dahar ku dia. Masih lapar meureun. Tadi ge batur dia teh dahar teu minum cenah ge. Terus beakeun tah ku dia kabeh aing. Lapar sudah. Beakeun sakabeh beak. Salah saha ngaleungit. Nyao. Set. Woi, atuh teh minum kami dak aing mah. Tem, atuh tem dia mah. Beak. Beak ieu mah. Dak. Beakeun tah ieu na Beakeun gitu, kopi kopina tah. tah. Ya rokok. Tem. Ya. Aing kemarahan di dari ya. Bangsat doang dari ya. Dia ngabeakeun Tentangan aing naon? Dia memarahan deui. Capek aing leuh pangatruk di pantai ka dieu. Terus Saha teh? urusannya. Sepeduli mah. Boga duit aing. Dia anu ngajak ke pantai dia teu boga duit aneh. Yang pan main nu ngajak nage. Kan mah dia mere merencana jeung jajan. Boboro. Masih dase. Tidak asep ku ngambilan aing, saya teman naik angkot. Ih, karinya aja sih. Atuh heuh makana ih. Kan ge. Dia mah seuri saya tah mah. Seurian. Balik. Budak dari Mandian aku, jangan ini. balik. Woi, slow, Bang. Saya teh datang ngabiakeun jajanan urang, mana teh jelas dia Ya teh. kada mau edan saya tanya. Tuh dia benar goreng saya tah. Dia nyaho nak pamarahan gede ulah balik dia. Ih, naon dia. Ranjing doang mau baturan kos kitu. Tuh baturan teu Indomie. Baru dak aing dari gitunya aing minta tulung nang lagi cuutan. Heh, teh mau dia. Aing ditinggalin ku mah di pantai ieu aing. Aku juga salah dia, misal jeung batur dia waktu mau ke warung ka mana dia mah di kalau mambrung ka dia itu dia. Ditinggalin si Dase aing mah ih. Si Dase menaik angkot aing menaik bitis. Tujuan dia nggak bisa balik dia. Aing milikan kalau gitu. Lo tuh kemana dia mah. Jar mah minum aing mah ih. Cari laut dia inuman, kembung dia balik jam segala macam. Itu nggak balik dia. Tujuan dia kepada jalan. Balik. Balik.